Cerita rakyat dari Sulawesi Utara. Kisah Sigar Laki dan Limbat dari Minahasa. Baheula di daerah Tonado hirup hiji pamburu anu gagah anu ngaranna Sigar Laki. Anjeunna kasohor pisan boga kamampu nembak. Sabaraha hesena oge sasaran pasti bisa katembak kalayan pas. Sigar Laki miboga palayan anu setia pisan ngaranna Limbat. Lamun Sigar Lati nitih hiji pagawean pasti bisa digawe ku Limbat. Kalayan hade pondokna Limbat teh jalma kaparcayaan Sigar Laki. Dina hiji poe marahnena moro kaluweung. Tapi hasil moro harita henteu seperti biasana. Lila maranehna moro teu aya sasatoan hiji-hijina oge anu katingali. Sigar Laki jadi kacida ambekna ku kaayaan eta. Amarahna beuki ngagadean nalika Limbat nyaritakeun yen daging cadangan di imah geus leungit dipaling ku batur. Tibatan nanglutik heula Sigar Laki malah nuduh Limbat milang ka madingna. Dititah jadi maling, Limbat ngarasa kacida nyeri hatena. Limbat dituduh kudu ngabuktikeun yen dirina teu salah. Sigar Laki nyieun aturan sorangan. Anjeunna bakal nancepkeun tumbakna ka dasar balong. Tuluy Limbat disuruh nyilem. Lamun tumbak eta leuwih gancang muncunghul ka luhur, hartina Limbat teu maling. Tapi lamun Limbat anu heula kaluar tina balong, hartina anjeunna maling. Limbat ngarasa sieun ku aturan anu aneh eta, tapi demi ngajaga kahormatan dirina anjeunna satuju. Anjeunna langsung nyilem sanggeus tumbak Sigar Laki nancep ka dasar balong. Aya kajadian anu aneh, tacan lila tumbak dicancepkeun aya babi leuweung nginum di balong. Sigar Laki langsung nyambut deui tombakna sarta ngalontarkeun ka arah babi eta. Hanjakal tumbakna teu nancep kana sasaran. Numutkeun aturan Sigar Laki, sakuduna Limbat geus bebas tina tuduhan, tapi Sigar Laki malah menta dibuktikeun deui. Sabenerna Limbat teu satuju, tapi anjeunna ngan ukur palayan. Nalika Sigar Laki nancepkeun deui tombakna ka balong, aya kepiting gede ngagigit sukuna. Anjeunna ngagorowok kasakitan sarta sacara spontan ngangkat deui tombakna akhirna. Limbat kabukti teu salah sarta bebas tina sagala tuduhan. Sedangkeun Sigar Laki teu bisa ngalakukeun deui uji coba eta. Sukuna tatu ku gigitan kepiting gede eta teh jadi balasan pikeun jalma anu gampang nuduh batur ngalakukeun kajahatan.